Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah ustadah anu ku pribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapa-bapa, ibu-ibu, warga sadaya anu ku pribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabada nasim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mung pulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ye barokah. Anu mudah-mudahan ieureungan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka para keluargana, sahabatna, tabi'ina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, teu bisa dipungkiri bahwa zaman ayeuna zaman kritis akhlak. Akhlak eleh ku zaman, geus eueuh sopan santun teh, geus eueuh kaera, geus eueuh rasa simpati, rasa empati, geus loba pisan akhlak goreng anu napel, hese dileungitkeun, dimulai cara ngomong, bahasa sato dipake unggal poe, teu hormat ka nu saluhureun, teu hormat ka kolot, teu hormat ka guru, teu silih hargaan ngalawan ka kolot. Ngomong kasar tara disaring heula saceplosna. Padahal rarasaan di sakola di pengajian diajarkeun sopan santun, diajarkeun akhlak anu alus. Da teu hormat ka guru nage teh dianggap. Jeung deui dielingan teh kalahkah nembal balik. Pokna teh kumaha urang we, biwir-biwir urang naon urusana jeung maneh. Duh ripuh nu kitu teh hese diubarana ge. Sabenerna salah keneh kolot anu ngadidikna. Dimulai leutik we. Budak geus diasongan HP, lalajo TikTok, lalajo YouTube anu teu paruguh. Lain diasongan Iqra cenah ngaji, kalahkah diasongan nu kitu. Puguh we akhlakna goreng oge. Dina nalika budak karek diajar ngomong anu kaluarna teh bahasa sato, ku kolot kalah didukung da bungah tea. Ulah kitu sabenerna mah, budak salah kalah dibela, lain dielingan. Soalna geus jadi kabiasaan mah hese. Kuduna tumbuhkeun akhlak terpuji, lain akhlak tercela. Angguran mah titah ngaji, titah ngapalkeun, didik sing alus, lain diasongan HP lalajo anu teu pararugu. Saur pidauh Rasul, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Saestuna kami diutus keur nyampurnakeun akhlak. Kangjeng Rasul teh diutus ka dunia teh keur nyampurnakeun akhlak. Mata kudu dibebener akhlak teh, mata lamun akhlak goreng embung dibebener lain umat Rasul. Da Rasul mah teu ngajarkeun akhlak goreng. Ingat, utamakan adab tibatan ilmu. Adab sangat penting pisan. Ari adab teh akhlak. Lamun teu buburu dididik dibebener, loba budak anu ngalawan ka kolot, teu hormat ka kolot, jauh tina kata soleh. Hayu ti ayeuna urang perhatikeun anak urang, didik anu bener. Lamun teu bisa ku perbuatan nya ku lisan, lamun teu bisa ku lisan doakeun. Yen sanyana doa anu jadi kolot teh saucap nyata saciduh metu diijabah ku Allah. Kudu babarengan ngadidik budak teh. Guru ngaji, guru sakola ngajarkeun elmuna, urang sebagai kolot bantuan ku doa supaya anak urang teh jadi soleh, akhlakna alus.
giringkeun ka tempat anu alus. Mudah-mudahan anak urang sadaya sing jadi anak anu soleh soleha berbakti ke orang tua alus budi pekertina amin ya Allah ya robbal alamin. Hadirin anu dipika hormat moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten disim goring di alap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.